satepa ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Teuing kunaon, teuing aya naon, nararaneh zaman edan ku araraneh. Budak awewe gelis umur satepa, sore-sore ngantri di dokter kandungan. Teuing kunaon, teuing aya naon, nararaneh zaman edan ku araraneh. Cek beja dijurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin penting. Cek beja dijurig eta budak awewe teh bareu pada haran bati ulin penting. Nu mata barudak ulah osok ulin penting, sabab penting loba jurig nyiliwuri. Siti pelesek, tuluy dikekesek, malah teu jarang nu ngaplek digegel virus. Budak lalaki kasep umur satepa ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Teuing kunaon, teuing aya naon, nararaneh zaman edan ku araraneh. Budak awewe gelis umur satepa, sore-sore ngantri di dokter kandungan. Teuing kunaon, teuing aya naon, nararaneh zaman edan ku araraneh. Cek beja dijurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin penting. Cek beja dijurig eta budak awewe teh bareu pada haran bati ulin penting. Mata barudak ulah osok ulin penting, sabab penting loba jurig nyiliwuri. Siti pelesek, tuluy dikekesek, malah teu jarang nu ngaplek digegel virus. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang siga lalaki. Cenah emansipasi utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon duka teh teuing, salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu. Hayang mobil mewah, gabelaan jadi runtah, ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian rencep ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu
emansipasi keluar dina aturan, montong ngelawan kodrat wis ngadon jadi bejat. Cenah emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teuing selagi na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng babo hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa lagi cenah mah teu cukup wae emas berlian renceu ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nekitu lain awewe modern tak bisa daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar dina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Pesantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabajaan gonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang teudeung keislaman rumpaka kaakheratan wirahmah pesantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung. Pesantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabajaan sempal guyon gogon
panjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang dede keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah tebingung di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah tebingung di pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga tegaduhung.
sih. Kasih eta. Saya tahu kapan temurun urang-urang. Betul sana apa modalnya? Bebek, hari masalah cinta mah poek bebas teh. Da eta masalah hati, moal bisa diganggu bukan. Itunya Moal bisa lantaran kieu nya kumaha uwi. Wontong ngilu-ngilu pusing. Nya kumaha uwi. Kabogoh uwi. Nya kumaha dewek. Ontong lobat capek. Nya kumaha dewek. Isi genggerong soe. Kajeun dewirna jeding. Persis pisan kue odade. Kajeun irungna pesek siga hulu oke. Kajeun lempangna jengke ramosuku si gajah he. Kajeun pipina tembung si gabalon aretiku. Soal cinta kulit ngerasa. Soal asmara montong coba-coba rek dipaksa-paksa. Nya kumaha uwi. Montong ngilu-ngilu pusing. Nya kumaha uwi. Kabogoh uwi. Nya kumaha uwi. Montong ngilu-ngilu pusing. Nya kumaha uwi. Kabogoh uwi. Nya kumaha dewek. Ontong lobat capek. Nya kumaha dewek. Isi genggerong soe. Kajeun dewirna jeding. Persis pisan kue odade. Kajeun irungna pesek siga hulu oke. Kajeun lempangna jengke
diajarkan ngomong, diajarkan lempang, diajarkan maca, jeung diajar bobogohan. Terus bobogohan terus tunangan, terus anak inci Adam dikawinkeun. Sanggeus kawin terus tunggal peting, antang silih ranting silih piting. Ocan meni pokok nepikeun ka kolot, kulit nages peok terus maot dikuburkeun. Tak ieu carita anak incu Adam lakon hirup nu nyata ka alaman. Tak ieu carita anak incu Adam dilahirkeun dikawinkeun dikuburkeun. Dilahirkeun oa-oa dikawinkeun aha-aha dikuburkeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salapan bulan dina kandungan, terus anak incu Adam dilahirkeun. Geus lahir terus dibere ngaran, disusuan jeung dibere dahar. Diajarkeun ngomong, diajarkeun lempang, diajarkeun maca, jeung diajar bobogohan. Geus bobogohan terus tunangan, terus anak incu Adam dikawinkeun. Sanggeus kawin terus tunggal peting, antang silih banting silih piting. Ocan meni pokok nepikeun ka kolot, kulit nages peok terus maot dikuburkeun. Tak ieu carita anak incu Adam lakon hirup nu nyata ka alaman. Tak ieu carita anak incu Adam dilahirkeun dikawinkeun dikuburkeun. Dilahirkeun oa-oa dikawinkeun aha-aha dikuburkeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ieu carita anak incu Adam lakon hirup nu nyata ka alaman. Tak ieu carita anak incu Adam dilahirkeun dikawinkeun dikuburkeun. Dilahirkeun oa-oa dikawinkeun aha-aha dikuburkeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paribasa nganyam samak mengketang bari motongan. Paribasa neang buda ugu neang popotongan. Damar kurung damar gantung damar dina pamidangan. Ketulus kan jangkung bisa-bisa kaedangan. Bulan itu bulan nojo kapan kok mojang itu mojang ku olo kau amon di korangan malah gak pipir abin ambil sorangan neng siti mikir.
Pare seksek, pare gede, bangkuang jadi di kolong. Boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong. Ketilu, kenang dua, ronggeng ngurilingan damar. Untuk tilu, pohang dua, nangking siga untuk semar. Serong kolot, saboboko, lumayan, gahel-gahel. Mojang kolot, nongantot lekok, lumayan, towel-towel. Etami HP, hayamah turun, bisi sepai, kabulusan. Mi HP, mojang anu panjul, bisi sepai, kabulusan. Paribasa nganyam sama mengketang bari motongan. Paribasa neang budak bubu neang popotongan. Damar burung, damar gantung, damar dina pamidangan. Mutetulus kan jakung bisa-bisa kaedanan. Bulan, iya bulan, bulan nojo kapanto. Mojang iya, mojang, mojang na bu olo olo. Ambon di orang melati kapikir-pikir api Ambon sorangan neng siti temikir-mikir. Pare seksek, pare gede, bangkuang jadi di kolong. Boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong. Ketuk ketilu, kenang dua, ronggeng ngurilingan damar. Untuk tilu, pohang dua, nangting siga untuk semar. Kolot saboboko, lumayan, gahel-gahel. Mojang kolot, nontot leho, lumayan, towel-towel. Etami HP, hayamah turun, bisi pai, kabulusan. Mi HP, mojang anu panjul, bisi pai, kabulusan. Kabeneran cek bejamah nu geulis teh lelengohan. Di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa. Cek bejamah salakina maot teh tepira dicium singa. Nganyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit-bijil. Mundaikeun rek langsung diajak kawin. Mumpung boga duit tiis keur ipeukah. Keur mas kawin geus boga gelang perak. Nu penting mah daek diajak palangsa. Cek bejamah manehna teu kapi duit. Asa cukup keur balanja jeung kiridit. Sederhana hirup tetangga ka langit. Pinter ngatur olah milik nusa eutik. Mundaikeun rek langsung diajak kawin. Biar janda yang penting mah pengertian. Tenyung kelit teu kancang timuruan. Teu panasan ningali
pada tatangga keur mahayang tibah heula ngaherowan ti waktu zaman sakola ngan hanya kau teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kapok. Tak beneran cek bejamat nu geuris teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek bejamat salakina maotna teh teu pira dicium singa nganyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur ipeka keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa etik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung telit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mahayang tibah heula ngaherowan di waktu zaman sakola ngan hanya kau teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kagok. Umur satepa ka dokter spesialis kulit jeung duraring teuing kunaon teuing aya naon nararaneh zaman edan ku araraneh budak awewe gelis umur satepa sore-sore ngantri di dokter kandungan teuing kunaon teuing aya naon nararaneh zaman edan ku araraneh cek beja dijurig eta budak lalaki tega sogot parabot bati ulin peti cek beja dijurig eta budak awewe teh bare pada haran bati ulin peti nu mata barudak ulah osok ulin peting sabab peting loba jurig nyiliwuri Siti belesek tuluy dikekesek malah teu jarang nu ngaplek digegel virus
pasti